kumaha cek kemot il hayang naon dia kuari atuh teh hayang naon aing mah hanya butuh dia dia mah cenah atuh ngomong bae kumaha dia bae nek meuli kenaon ke bodoh aing mah geurah cenah aing mau penggajian dia kumaha dia bae balik ngeur itu kumaha geus kitu ima dongeng banyak leumpang kemot kadinya ka babakan kayu jembatan kayu tah aya alpa dari itu depan eta langsung teu tapi nariwayatna mah teu omongkeun motor naon teh nyaho pokona mah langsung leumpang ke alpa kemot datang ke alpa ku jelema dusun pan kumaha budak kampung ieu kakara ke alpa dibuka sendalna pan di alpa eta sok aya dina pintuna aran tarik bener teh Pak ada jelema ku sopan ping moal endah ka wah ke alpa assalamualaikum waalaikum tukang parkir tarik ka maksud tukang parkir mah tarik pantona si eta mah suarana beureum perkutuk kadeng waalaikum tarik waalaikum tarik beak suara aing tolol cenah orang mah kudu dusun ditarik eta na kumaha geus kitu panjen dusun nih asup ke alpa pan di alpa mah kabeh asli mana asli langsung pan cek kiai lamun maranas tiris langsung iya eta aya jurig langsung maya maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disangka loba jurig di alpa ku tiris kumaha geus kitu langsung dibeli buah-buahan es segala macem ieu ikunan kue segala macem disuguhkeun jeung si Ijroil awas imah dongeng eueuh Ijroil cenah barang paju eueuh imah dongeng ieu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال نبينا محمد Inna Allah la yuqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Al-hadis. Wa qala sya'ir fi kitabih ya man bidun ya mustaghol qad gharahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al-mautu
Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat di masing-masing ampihan. Bil khusus guru urang, pangresa abah, keluargi anu ti tapos, guru urang anu ti kandang palon, guru urang anu ti katapang, guru urang anu ti Wanasalam, pangresa abah, urang doakeun sadayana para alimil ulama khususna nu hadir dina ieu tempat, mugia ku Allah sing ditambahkeun barokah ilmuna, amin. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan, bil khusus Bapak Lurah atau yang mewakili, urang doakeun aparat urang ti atasan dugi ka bawahan, mugia ku Allah sing disolehkeun hatena. Teristimewa keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah, keluarga almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Haji Syarifuddin beserta Ibu Haja Siti Hajar. Urang doakeun mudah-mudahan ieu almarhum almarhumah guru urang ieu berkah urang kumpul dikir sasarengan, mugia ku Allah almarhum sing aya dina ridona Allah, amin. Mugia ku Allah urang berkah ngadoakeun di aku muridin muridat almarhum, sareng doakeun mudah-mudahan para keluargina, putra putri, cucu mantuna, mugia sing salobar sing tiasa teruskeun perjuangan almarhum almarhumah, mugia ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah, amin. Nu ngajarna sing langkung istiqomah, santrina bertambah, nu aya sing baretah, ilmuna sing bararokah. Ibu bapak jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, langkung tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat salam mugia Allah tetap curahkeun ka baginda alam wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat jaga di hari kiamat disyafaatan ku Kangjeng Rasul di aku umatku Rasul, amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kumaya kira-kira terus ulah ya. Lanjut. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Tipayun abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalofatan dohir kalayan batin, bil khusus kasadayana para kasepuhan hapunten di tukangan. Dongkapna abdi ka ieu tempat teh naudzubillah lain niat mapatahan ngocai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk, cek paribahasa atuh sarua ulah geh budak kamari sore beuki keneh kana barang haram, beuki keneh kana barang makruh, ulah geh jelema ieu nuju berbikang nonggeng mah melotot sarua bae. Mantakan abdi sawang sulan deui nyuhunkeun dihapunten ka sadayana, kira-kira ngahampura teu ieu bae. Kunaon nu mantak minta hampura ti heula kitu pala hadirin, atuh ngaran-ngaran letah eueuh tulangan ieu namanya juga manusia biasa bukan nabi boy. Aja boroning awak abdi budak kamari sore
sanajan sekelas mubalik kondang ulama sepuh pasti ngaran jelema mah aya bae salahna. Dan insya Allah kesepuhan abdi mah netral, moal mangmenangkeun kiai, moal ngagorengkeun aparat jeung masyarakat. Ieu mah atuh cacahan bener-benerkeun, salah-salahkeun. Adapun di jajalaneun eta mah rek oknum kiai tah oknum aparat masyarakat sekalipun kula nu ngomong ieu najan kula nu ngomong ari salah mah di jajalaneun dijejeg sakalian. Sebab ari cacahan kos kieu mah dir ibarat alkohol, di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan ulah loba-loba satetes teh maka karasa perih sebab aya panyakitan. Tapi sabalikna sanajan alkohol ditaburkeun sabotol kanu eueuh panyakitan maka moal karasa perih sebab eueuh panyakitan. Tah igi cirikeun beh urang lamun aya jelema peuting ieu balik ti heula can anggeus pundung panyakitan berarti naon. Ibu bapak jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, lamun ngomongkeun urusan maot sok muringkak bulu pundung anu si padahal ieu maot teh hak pikeun urang pala hadirin, perkara anu kahitung pasti tapi can siap jeung teu hayang siap maot. Ieu almarhum luar biasa teu karaos haul anu kasabaraha ieu anu kalima sekaligus istrina anu ke-12. Ieu urang teu karasa ngahadiran haul almarhum geus nu kalima tahun, seolah-olah urang moal datang jika almarhum. Ieu nu dihawalan ku urang peuting ieu teh jalma soleh para hadirin, jalma anu meunang gelar anfa'uhum linnas. Bukti kasolehana mana alumni na tiap juru, santri na barokah ilmuna. Kumaha doakeun alumni khususna alumni Nurul Falah umumna kabeh kumaha cing barokah ilmuna amin. Ieu pada hakikatna mah lain undangan, lain uleman teh keluarga, lain uluman ka Haji Turmudi, lain uluman putra jeung incuna. Pada hakikatna ieu teh nu mantak datang ka ieu tempat di mamana guru urang tadi luar biasa di dieu ti ditu hadir karena ieu teh kusababiah amal soleh almarhum. Amalus soleh bi amalis soleh. Jalamun cacak-cacak lain sosok almarhum nu dihaolan, urang jalma biasa sarina tujuhna ge gentiluan bong. Nu mantak luar biasa, inu gagah teh lain anakna, nu gagah teh lain santrina, nu gagah teh lain alumnina, lain incuna, lain masyarakatna, tapi almarhum anu gagah bisa mencetak, bisa mencetus alumni masyarakat nu bisa anut kana perilaku almarhum. Mudah-mudahan urang sing katurut kalakuan almarhum amin. Ieu kadeuleu ku almarhum bari yakinkeun. Kadeuleu ku almarhum mantangan awas kadeuleu be. Alumni awas ngade. Ulah ku sebab geus eueuh guru kadang-kadang teu takdim eueuh guru. Ku pedah guruna geus eueuh. Cai mah teu ku guru ka anak nama. Almarhum mah teu maot hadirin. Kadeuleu bae pan guru urang beuh. Aya bae anu teu urunan pan kadeuleu eta. Aya anu teu hadir acan. Aya urunan dipentan sok alasan bae alasan. Ari bagian nyokot berangkat kanu guru alabatan rampok dalapan di jok. Ieu gua diulang kadang anu mader Bapak Isbah. Anu calak ape jeung ngantuk. Ieu amal soleh almarhum. Pertanyaanna urang rek doang almarhum moal kos kieu. So, ngomong moal kumaha bakal. Urang teh bakal pal hadirin justru masa depan nu pasti, masa depan nu hakiki, masa depan nu yakin. Lain S1, S2, S3, S0, S ke Prof. Lain pangkatna ieu itu jeung sadabana.
master kanu pasti mah monar malah gede nu mantak sok aya dina talqin wa annal mauta haqqun paeh mah hak hikmah daripada peringatan awal iktibar pikeun urang ge ting isuk ting sore urang loba ting mikirkeun hirup ngeunah tibatan paeh ngeunah malah gede bener tak sok keren. Ieu tujuan urang datang ka dieu di antara hikmah nu kadua hayang nyantelkeun hate ka almarhum mudah-mudah urang di aku murid di aku santri di aku anak jaga mugia ku Allah almarhum ka surga urang ditarik ku almarhum ka surga amin amin. Ieu urang hayang salamet kabehan ge datang ka dieu bener tah ibu hayang salamet bu ibu aya ibu-ibu nah hayang ibu salamet oh jajalalageun ngomong nama atau kawin bae di mang salamet teu beuki ngaji ngajawab nama hayang salah nu teu beuki ngaji ngajawab nama hayang salah nu maling bae ge peutingna dihitungan hayang salamet jeung maling ulah kalau kidul di ronda kan kitu eta nu mantak ibu bapak tujuan urang ieu kumpulan hayang salamet urang mah panjalma awam urang mah jalma biasa teu eureun-eureun menta hayang disalamatkeun di antarana ulah eureun-eureun menta doa hayang mat husnul khotimah karena eta dina maot teu ngajamin urang mukmin kaayaan mukmin deui mautna teu ngajamin karena aya keterangan yuladu mukminan wa yahya mukminan wa yamutu mukminan aya jalma anu lahirna kaayaan mukmin hirupna berdomisili reujeungan komitmen ibadah dina agama Allah kaayaan mukmin mautna mukmin mudah-mudahan urang amin aya deui nu maot jeung hirupna beda yuladu mukminan wa yahya mukminan wa yamutu kafiran naudzubillah aya nu dilahirkeun mukmin hirupna atuh mukmin ngeun maot suul khatimah kaayaan kafir Allahumma ta'ala aya de yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mukminan aya nu lahirna kafir hirupna teh kafir ngeun maotna kaayaan mukmin mana sahabat rasul kafir penokotan akhir ngaji sahabat berkah ngaji sahabat sahabat husnul khotimah maut aya deui yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron lahir kafir hirup kafir modal ke kafir tangkorak Firaun nah kakak malototan terus ya nu mantap ulah eureun-eureun urang minta ka Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah urang sok ditambahan geus salat geus keur ngadoa sok meminta ka Allah bahkan sok hayang salamet doa na ge nu nyebutkeun eta doa sapu jagat bah eta sok geura ge dibabakkeun doa sapu jagat eta horeng nu nyebutkeun doa sapu jagat lain kieu leutik bah keikut bulu gitu mau helm eta doa arapal kadehan geun praktekna hese mana doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah hirupkeun kami di dunia bagus di akhirat bagus jeung kami hayang dilaksa dina seuneu neraka pancakeun doa bahkan urang sakit tambahan bah tiap maghrib beres amanan ya matak eta aramana ari teu teu bakalan santri kada kerang ciri-ciri bae ulu malantas jalan amanah sok urang tambah dina ngadoa Allahumma ajirna minan nar bener tah ya Allah jauhkan kami tina seuneu jauhkan kami tina seuneu ari rokok ditu nyotan atuh deuk tahun bansuh teh rokok ditu seuneu urang sok minta ka Allah para hadirin hayang dihirupan bagus di dunia hayang dibaguskeun di akhirat hayang dijaga tina seuneu neraka
da urang mah jalma awam hayang dunia ngeunah akhirat ngeunah pabrik. Nu jadi pertanyaan naon nu dimaksud bagus di dunia jeung naon nu dimaksud bagus di akhirat. Naon nu dimaksud bagus di dunia jeung naon nu dimaksud bagus. Abdi ningali versi keterangan dina kitab Ihya juz hiji ayat keterangan Imam Hasan ngandikan ieu. Wa qala al-Hasan fi qaulihi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah innal hasanata fid dunya hiya al-ilmu wal ibadah wa fil akhirati hiya al-jannah. Jeung Imam Hasan nu dimaksud bagus di dunia teh hiya al ilmu wal ibadah, boga ilmu jeung daek ngamalkeun. Di mana ayana ilmu lain apa nu matang sapada di rumah eta lapan tolabul ilmi di mana ilmu alim sebab ilmu loba di mana kuari. Di mana ayana ilmu di pengajian nu mantak ibu bapak kudu daek ngararaj ulahkeun goskong teh mod ujian tengah cilaka jalma geus rek ngaji mah hadirin hirup rek kumaha benerna atuh teu ngaji urang diminta ibadah ku Allah cari-cari ibadah kudu jeung ilmuna urang teu rek ngaji rek gimana benerna ibadah urang. Nu mantap teu aya deui ganjaran anu melebihi ngaji gedena ganjaran. Ngaji doang kalau salat urang diganjar lamun bener salatna. Salat urang awak uang kana kiblat sumuh jigan punya Allahu Akbar. Ate mah ka mana Allahu Akbar aja. Kalau buka hutang mah asana ieu mah eta mah. Ibu-ibu salat maghrib buka hutang Bang Emok. Gagah kudu ada usum lah. Jajan ke sholat musolli pada maghrib di Salasa. Salasa Rebo Kemis tadi tagih geuning sapoe. Nu mantap punten para hadirin. Jalma lamun hayang salamet ulah eureun ngaji. Kadang-kadang kieu pan jelema. Diajak ngaji ge ibu urang teh urang ngaji yuk ka ditu. Kumaha ngomongna? Ya, ajak ngaji. Hirup dia proses ngaji we Allah teu bener. Mending aing beteng ngaji ge bener. Duh, ilah. Aing ngomong itu sok aya teh bah. Aing ngomong teu ngaji bener aya. Jelema. Aturan di mana benerna kakak jeung teteh nu ngaji bege tolol, atuh kamu kemana teu ngaji? Hari eta nu ngaji cak bener, atuh wajar keur ngamu bener awak ieu. Sok rapunten para bangki urang supaya hati contohan ieu. Aing nahawal mah ulah batin seueur aja bingung urang mengkolot cara menahawal kieu mah. Urang mah teu nya manakib almarhum bani. Punten imat ini kudu sunda pas keluar orang itu jujur bae almarhum. Mata punten contohan. Ibu, Bu, ayo Ibu. Udah, contohan supaya hati bisa aing ngomong teu ngaji bener bisa jawab ieu. Pak, bapak ngeri sabun ka warung, kabeneran hujan. Lamun umum kehujanan kudu make naon? Payung. Lempang urang meuli sabun ka warung make payung. Terkadang nu make payung bae ge kacepretan beus kene awak ngahujai hujan komo lamun teu make payung. Nu ngaji bae ge kiai bukaan kitab jeung santri unggal waktu masyarakat nu mingguan ngaji loba keneh ngalakukeun kasalahan atuh pemetak korak dia nu teu beuki ngaji. Tak mau total. Apura-pura bagi bahasa aja. Bahasa kodang dan syukur dari sapodo. Putih mencair balik mulai. Ulah raku aku rek bener aya ngaji mah perhatirin. Numantak punten. Kolot mah teu pernah sok ngomong kieu. Heuy. Engke mah di akhir zaman bakal babalauk anu paraeh. Ku sebab teu nginum. Padahal eta lauk cicing di jero cai. Sok hati bakal aya lauk paraeh ku sebab teu nginum padahal cicing di jero.
sana bola coba atau lauk lah nanti minum maksud lagi orang pikiran di akhir zaman dia kiwari bakal loba jalma anu parae hatena ku sebab naon ku sebab tedai ku guru ilmu tedai ngaji padahal cicing di lingkungan pengajian majlis taklim deket musola hareupeun imah kiai deket imah najan cicing di lingkungan pengajian cicing hareupeun imah kiai ari mah tedai asup kana pengajian anu kapae hatena ibarat lauk anu nahunan di jero cai teu mah pae mata kunta puna pernah baheula kolot pasti cek kolot cek ke di akhir zaman bakal aya dosa gede anu dilakukan hampir jelema anak muda dosa eta ngeun dianggap leutik cek kolot dosa naon bah cek ulah main salot baheula mah dosa judi lain adu kotok lain maling lain dosa teu daek ngaji eta ulah dianggap leutik dosa gede alhamdulillah cukup urang doraka mah ulah ditambahan ku maling jeung sadabana teu daek ngaji beh geus teu kawadahan teu doraka alhamdulillah sok mantap wajar Rasul pernah wasiat ka Sayyidina Ali mun teu salah dina kitab Wasiatul Mustofa kieu bahasana khitobna ka Sayyidina Ali hukumna umum pikeun urang cek Rasul kieu ya Ali idza madha 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbu ay mata qalbu wa jasaru 'alal kaba'ir li annal ilma hayatul qalbi ngarti teh Bu teh ngarti ge ganjaran bae sok nu mantap gagah ngaji tak bah ganjaran nu dibikeun satacan di pagawean ngeun ngaji doang sok ge teu ngarti be diganjar sebab aya dosa cek Rasul nu teu bisa dikiparatan ku naon teu bisa dihampura ku zakat teu bisa dikiparatan ku salat teu bisa dikiparatan ku haji najan ulah tahun dosa naon wallahu a'lam ngeun Allah nu uninga ngeun lamun hayang nyaho dosa naon kudu pae heula tanya ka Allah tah ngeun dosa eta dihampurana kunaon illal humuma wal humuma fi talabil ilmi terkecuali dosa tersebut dikiparatan dihampurna kulir teu ngarti bingung na mikiran ngaji deui ngaji mah mending bingung jeung lieur bae untung ka batur mah lieur hayang urunan meuli komik ya geus engkeun cek Rasul kieu ya Ali he orang Cigeusik desa bahasa orang Baya he budak Ciruji di mana anjeun manggihan jalma mukmin berarti urang ya kari-kari eta jelema hirup di dunia awakna cager nyatuna gembul tanpa udur sehat berarti tapi eta jelema cicing di alam dunia lewati 40 poe beh walam yujalisil ulama teu daek gigijian jeung kiai teu ngaji geus nama titik segede bedug kumaha teh jalma tersebut kosa qalbu dibere teuas hatena ku Allah aya mata qalbu pae hatena alhamdulillah di mana geus pae hate ulah ngomong-ngomong papatah papagah anu sahandapeun kolot dilunjak guru teu didenge sebab naon geus pae hatena di mana geus pae hate wajah saro halal kabair sok babari ngalakukeun dosa gede nu gede bagi dileg-leg atau komo leutik kunaon urang kudu nyiar ilmu kunaon kudu ngaji li annal ilma hayatul qalbi saknya nu ngaran ilmu teh ngahirupkeun kana hate rek kumaha nyaho halal haram tanpa didasari ilmuna rek kumaha nyaho praktek salat lamun teu ngaji rek kumaha nyaho penyakit batin nu aya dina awak urang lamun teu ngaji sedengkeun para hadirin ulah ngomong-ngomong nu teu ngaji kadang-kadang nu ngaji bae ge loba keneh penyakit hate komo lamun teu ngaraji bener tak tengah pikeun ya awak kula cek batur mah kiai di luar panggung doang orek imah ge sorban dong Batman kerusaha bae sok bae nah dia tukang cara malah lolobana oknum kiai menang penting mah balik mah cair mah bohong dibayar sakitu mataan ulah aneh ke jaga neraka loba tukang cara mah ulah aneh sebab naon punten kula mah lamun asal kieu bae ieu asa nak ngayakinkeun hirup pageuleuh ka neraka prahu
lamun lain ngarepkeun tina syafaat masyarakat nu bakal nuntun jaga mantap kula prihatin wasiat ka sadayana mun aya hiji selesai asup ka surga hayang pangjayakeun kula siap salih urang sabalikna deui kula aya nasib husnul khotimah kaayaan ku Allah diasup ka surga atuh alhamdulillah kula lewat bae kenal henteu tadi nage moal kula ngajak jadi kieu punten pelaut ieu panyakit hate teh satesa sok cilaka lamun jalma geus panyakit hate dengan apikeun awak kula cek batu mah kiai paling bulan muludong jeung Rajab sasatidinya mah biasa baragajul disebut kiai di luhur panggung kula ku MC pung eta MC sokokolohan pung Al-Mukarrom gak aneh panggil di jalan mau nyebut Al-Mukarrom Al-Mu'azzam Al-Alim Al-Ulumu ini lekop ngomong lagi almarhum cek yang sekalian lah bener bahaya kan ngomong banyak eta di imah be kula selama hirup di imah di nukolot can pernah demi Allah disebut Al-Mukarrom can pernah atau nyanya kalau kayak nyebut Al-Mukarrom ke anak indung kula Bang Bikang eta umi lamunita dahar can pernah kieu punten Al-Mukarrom enggal tuang atuh henteu atuh dahar bae imah sorangan ieu paling jago bah disebut AA beranak pertama meureun dipikir AA naon angkogan bener cerain lah maksudna naonan ieu dikiaikeun di luhur panggung doang horeng hate mah dengan apikeun awak kula berdatang ka dieu teu disambut jengkel lagi pan aing tukang caramah pan kitu eta teu satos aing mah geus maka punten pelaut ieu betul ngomongkeun batu ieu panyakit leuwih bahaya nu mantak nu leuwih bahaya teh lain panyakit tohir panyakit batin nu aya di hate urang ieu punten panyakit tohir membari obatan kak encok berobat cager syukur teu cager modar atuh sakit hidup di dunia mana deui nyeri hulu kakak langsung ke warung pan beli paramek hulu handap ke kamar mek eta mah penyakit tohir pak tapi penyakit batin tuh hese mana ya cek ulama ahli toriko hate ayana dua ramu handapun susu kenca nu matak sok muji dia dibantingkeun ka kenca sakendeuleuh satena ya di dieu ria sum'ah takabur hasud ujub naon deui hayang dikiaikeun deui ku batur teu dikiaikeun teu ngaliuk yang diabahan berarti diabahan yang pundung yang disebut haji pengukaran umroh haji torik dia karena tamu dengan apikeun awak kula penyakit batin ngayapa gerege tahadusan bini mah punten abdi dididik ku kolot papangguman ti umur 5 tahun 2005 ieu kula beungeut dong boros kak umur mah karake 25 tahun kuari 2025 25 tahun umur berarti ieu papanggungan kurang lebih 20 tahun saking marada lumayan nih kebel ngeun eta ikhlas can kapanggih alhamdulillah sok hese berarti nu mantak ulah ngomong-ngomong kieu kurang kakak teu ngaji kurang dia teu ngaji aya mesin ria dia nu ria nu kitu tah nu 20 tahun 16 tahun hese aya mesin sifat ria atuh kamu kakak nu karakendel sok awas mantakan proses ikhlas mah teu sekaligus step by step tobakon ang tobak pertama ieu kabehan ngaji datang ka diku kapaksa bener teu hese teu kapaksa hadirin pertama kapaksa aya nu ngaji izin kami toha anu izin ka pemajikan anu izin ka kiai jahareupeun imah geus kapaksa terbiasa kakara geus biasa rek dititah teu dititah rek aya pamajikan rek teu boga duit pokokna mah langsung fase ikhlas datang ieu teu nganapikeun awak kula lumayan 20 tahun eta lamun ngomong-ngomong ikhlas jeung jauhun mah punten kula diondang di nu tujuhna pan di nu payakeun biasana ge atuh lah ieu ngeun diondang lain kudu paeh tapi nah punten banyak ya panjelema kore mah ngalalunjak eta nu mantak diomongkeun kitu punten abdi pengajian aya bapak-bapak tah ngawakila sepuh cek ulah ngalawudu eta urang sing apik wa aidiakum ilal marafiq pan urang mah eta sok kabiasaan ti siku ka dieu bae bener tah lain teh endah ngan pan ieu ibadah mah nyokot hati-hati bah hati-hati bege urang can tentu ditarima ku Allah komo lamun taledor kumaha coba cek ulah ti dieu ka dieu kumaha celetuk beta anu ngabacot ti beuy kiai kumaha lamun uleungeunnan pan pewa eta atuh ulah kudu ditanyakeun dia ada uleungeunnan mah
mantak ieu kula daripada nanya nu payahna tah nu ngondang bisa gitu doang. Ya. Pas diondang di nu tujuhna kabeneran babagi berkat doang kira tah nya. Kabeneran aya kiai di pinggir kula belah kenca setengah badan lah gitu. Kumaha coba babagi berkat barang plastik na kiai eta warna beureum. Ari kurang di harapan kula celek warna hidung. Eta hate demi Allah nyelekit peka kuari ge. Sok. Dipikir manaon jak kejo-kejo kene bae eusina ka. Geura ge. Ari tah main klasik beureum meni mau ti imah. Sarua bae nu kardus, nu dijingjing sarua eusina mah ngeun hargaan doang. Geura ge. Eusina kejo aju endog amin dibelah dua. Oh amin eta. Aju raja engkes ke Bandung aya saya mau leuwih eta. So, banyak kita hati. Mantakan sadar dan tidak sadar jelema keur ngaji kalau hati. Mantak punten kauntungan ngaji bah minimal kieu punten abdi teu kenal ka masyarakat ieu. Ngeun andaikan aya cacahan nu nyentuh nu kasinggung sok aya kieu hate. Dak sari ka aing bae bener teu? Padahal kula teu niat. Tah lamun ibu jeung bapak ngarasa kitu dina hate sari ka aing bae kudu nuhun eta hate rek dibenerkeun ku Allah. Amin. Karena lamun teu ngaji moal ngarasa kitu hadirin cilaka. Kumantak punten supaya ka hati. Najan ieu ngaji urang can bisa bae. Can geura dibere paham ku Allah, ulah leutik hate hadirin. Cenah aing mah bageuna tukang kopolokot ku dosa. Teuing. Jorting urut bajingan tiba-tiba urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat, beak jubur batur ge. Bener enggak? Mata punten. Ulah leutik hate hadirin. Doang kieu contohan. Najan can geura dibere paham ku Allah ieu ngaji, insyaallah kebal-kebal mah ieu ngaji bakal ngabersihkeun kana hate urang bisa narima ketentuan hukum ti Allah. Amin. Supaya artinya urang contohan ieu. Punten Bu. Ibu lain tah contoh imah. Ibu dititah ku kula misalkan dia contoh. Cek kula, Bu, cokotkeun cai tuh di kula. Ngeun nyokotna make karung nu urut areng. Tuh. Dicokot ku ibu misalkan tah. Siuk kan itu. Tujuan kula hayang cai kan. Dibawa ti ditu. Ti ditu pinuh teh. Pinuh. Datang ka hareupeun kula. Kosong. Cek kula teu hayang nyaho, balik deui. Nyiuk deui tah ditu ibu misalkan. Siuk deui. Ti ditu pinuh hareupeun kula. Kosong. Bulak-balik doang dan leupas eta mah. Ka arti teh eta. Teu ka arti. Cek kula. Cek ibu misalkan ya. Ih ulah kieu ge, jeung teu ka harti kieu mah. Geus pokona nu ka harti mah make ember sakali beres. Cek kula, embong kula mah hayang ku. Aing naon hayang ku karung bae geus pokona mah. Sakali dicokot. Nurut sakali deui. Disiuk deui ti ditu. Ti ditu pinuh hareupeun kula kosong. Ka harti teh. Kitu. Maksudna kieu, ieu itibar. Ieu ngaji ge sarua. Teuing ulah leutik hate ku sebab can dibere paham teu ngarti bae. Sebab aya hikmah di balik teu ngarti eta bisa narimakeun kana ketentuan hukum ti Allah bersih hati urang palaudir. Mana? Karena tadi dicontohan eta najan teu ka hati cai dicokot ku karung tapi kebel-kebel mah dengan bulak-balikna ibu mawa cai teu karasa eta karung nu urutna areng hideung deuleu jadi bersih. Karti teh. Mudah-mudahan hati urang ge kos kitu. Amin. Mantap awak cilaka pelahir ngaji mah. Nu mantak nuhun ieu aya pasantren sing kade dina nyar ilmu mah Allah nu ngeunah kabeh ge. Cenah ulah keur nyiar. Ja urang mah ujug-ujug panen atuh nyawah ge bener da. Sok nu mantak punten abdi meemut aya keterangan dina kitab hikam kieu. Urudul imdadi bihasabil istiadat. Datangna pertolongan ti Allah. Mana pertolongan ti Allah? Cager, ilmu manfaat, barokah, loba duit, pamajikan opat. Sarua tah ge pertolongan ti Allah eta. Bihasabil istidadi ku ngitung kacapek persiapanna sing kade. Jadi cek bahasa kalau lamun hayang menang perah kudu beri. Iya guru orang ngahasilkan santri, ngahasilkan alumni luar biasa. Lain menang ladang molor. Ibu pesantren 3 tahun molor hanya jadi kiai atau kiai buyatuk lu gitu mah. Sok berarti.
mata punten iya di mana guru urang ti Tapos sareng abah teh. Tapos di mana? Di Candur ti guruna di terus sampai ka Jibril ti roprok ti Allah Subhanahu wa taala. Lu mantap ulah sok ngalawarkeun ka kiai Allah dia urusan eta. Mata punten lamun hayang barokah minimal urang hargaan ilmu urang menang ti guru. Ciri hayang barokah ilmu ngahargaan kumaha? Maka tadi dia andaikan ayah panitah di guru di keluarga guru ulah ngomong-ngomong hawal bentukna luar biasa cek paribasa najan teka harti panitahna andaikan sifatna eta guru lamun bener ibu lamun bener urang santri hayang barokah ilmu cek paribahasa ulah ngomong-ngomong kacape ulah ngomong-ngomong kasebok sebab guru ge hayang urang bisa ngaji teu mikir sibuk jeung capek palawan sok lagi karena kieu cek ulama wa qalal ulama ala inna katsiran minan nas la yantafi'u ilmuhu bitarkil hurmah. Ingat para santri, para alumni, kebanyakan manusia tidak jadi manfaat ilmunya dikarenakan tidak punya rasa hormat kanu ngajari guru. Hayang beh ilmu barokah, ngomong beh hayang manfaat ilmu, diondang haul, diondang iya acara itu ku guru teu datang. Bohong pelaut. Mata mohon maaf. Cenah sibuk, sasibuk kumaha? Capek, sacapek kumaha? Teka hitung urusan kacape jeung kasibuk guru urang luar biasa sampai hujan kehujanan panas kapanasan capek terpikir jika sehat teh orang mikiran urang hayang barokah ilmu. Mantang doakeun mudah-mudahan di pesantren silang ke yaumil kiamah amin. Kudu nuhun ya pesantren sebab naon punten lamun ieu di Cikesik desa kampungan punten ya mina bah Sukamana lamun ini Sukamana oh nu pesantren hiji-hiji acan tengaji kana fardu kifayah tengaji kana pan hadis tengaji kana pan tafsir alatnya saja bana mohon maaf ulah aneh balai datang ulah aneh musibah datang karena masyarakat geus ngondang kana balai teh doraka kabehan lumantak punten lamun hiji masantren be santri ngaji ilmu fardu kifayahnya saja bana ngagugurukeun dosa salembur lumantak lamun aya masantren ulah sok dewaan mun geus teu bisa anak kakak masantren dukung bere tah nu masantren ieu mah masantren geus henteu anak-anak ngadukung henteu ngomongkeun be goreng ka santri lumantak punten Pak Habib kudu nuhun aya kiai keneh sebab ieu cek Rasul aya keterangan kieu qawamud dunya bi arba'ati asya kukuhna alam dunia teh ku sebab opat faktor opat pilar nu ngajadikeun kukuh alam dunia. Nu pertama mana? Nu mantak dunia tegera dikiamatkeun ku Allah. Nu mantak dunia dikukuhkeun keneh ku Allah. Nu pertama ngahargaan saha bi ilmil ulama aya keneh ilmu para alimil ulama. Sok aya keneh nu magahan alif fatasa aya keneh nu magahan alif jabar a ya jabar ya nun mau pasenu mim jar ma lam jar ling aya nu maling aya nu beunang kamari aya keneh nu hargaan kitu andaikan ieu di lembur mus nu magahan ngaji ilmu ulama maka punten pelhaudin cilaka kumatak ieu kuari miris ieu almarhum Yuswana sabaraha keur ninggal punten sanu apal paling jago aya 70 mual banyak sok goreng prihatin nu dipikirkan lain almarhum geus jelas luar biasa bagjan ku amal solehna urang ieu urang kiai lain santri komo cibiasa belang botong ngaji ge RT lain pejabat lain masyarakat biasa duang lap bengkel di masyarakat ge pehewageun bae sok amaliyahna nu dibawa almarhum beh teu nyampe kurang lebih 70 berarti umur mayoritas jelema jarang hayang nyampe 100 tahun terdiri. Maksudna kumaha? Miris di zaman ayeuna ulama urang tos teu aya. Ilmu agama geus dicadakan ku Allah. Karena punten Allah nyandak ilmu teh moal dicopot di hambana sakaligus hiji per hiji moal. Kumaha cara nyandak ilmu Allah? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah nyandak ilmu teh dengan cara kumaha? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama dengan cara dimautan para alimil ulama.
bukti sok di wadah salam paling ayah abah doakan guru-guru si panjang umur na amin sok di Banjarsari saha paling rata 50 tahun para kiai 60 tahun sejarah kalau pula kaitung kolot sakit itu cara ayah 60 tahun sok lamun Allah para alim ulama otomatis Allah ilmu Allah kumaha hatta idza lam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala tinggal karik-karik jalma bodoh anu dijadikan hulu kiai anu bodoh pajabatna bodoh RT pajabatna bodoh lurahna bodoh tukang imamna bodoh kumaha nu bodoh dijadikan pemimpin kiai na bodoh atau nu leuwih bodoh nanya ka nu bodoh pasu ilu masyarakat leuwih bodoh nanya ka nu bodoh kumaha cek kiai nu bodoh teh faaf tau bigori ilmin cek masyarakat kiai kumaha endah halal teh halal dak penting ulah melakana ti korobe dijawab sataker tenaga dengan pola pikir pribadi teu ilmuna kumaha geus kitu fadallu wa adallu kiai na anu nanya na sasar anu magahan leuwih nyasarkeun pelaut mata cilaka lamun oknum kiai na geus teu kana ilmu teu ngamalkeun kana ilmu Allah kumaha kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun sawa setiap oknum kiai oknum ulama oknum jalma nu boga ilmu kari-kari teu ngamalkeun ilmuna tunggul di paru catang di rumpak tai diacak-acak nu halal dijieun haram nu haram dijieun halal nu hak dijieun batil nu batil dijieun hak nu penting cocok podol kausian teu mikir halal jeung haram kumaha nu kitu lamun teu tobat ingat ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak iblis naudzubillahi min dzalik hiji ulama netral tadi ge mantap ulama netral mau menang kiai sababna peuteuy ge moal ancur ku hileud jengkol bah bener tah jengkol moal ancur ku hileud peuteuy nu kadua kukuhna alam dunia kusaha bi adlil umaro aya keneh pajabat anu adil husnudan nu mantak dunia tegera dikiamatkeun ku Allah aya keneh pajabat anu amanah para hadirin lamun oknum pajabat geus teu adil teu amanah kana hukum Allah kumaha wa kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa fir'aunu sawa setiap oknum pejabat tidak pandang bulu jabatanana di luhur sampai ke handap kumaha coba teu adil teu amanah kana jabatanana satacan meunang mah kadang-kadang duang nya kadeuketan kiai cium tangan leho nempel gitu ngerasa kumaha coba geus beunang di poho rakyatna teu daek ngaji teu hiji di masyarakat manu kitu lamun teu tobat ingat ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak Firaun naudzubillahi min dzalik dua teu beunang nu katilu kukuh alam dunia kusaha bisa khawatil agniya aya keneh jalma anu barahan nu sugihna barahan lamun nu sugihna pelit kumaha trek barahan wa kullu ghaniyin la yanfa'u bimalihi huwa qarunu sawa setiap oknum jalma mampu jalma sugih tapi pelit trek nasurupkeun kerajaan kehadian dipentak ku keluarga guru dipentak ku guru kadang-kadang ulunan alumnian ngomong-ngomong teu mampu harese bae pelit kana kitu tah kumaha lamun teu tobat sampai ka paehna ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak Qarun naudzubillahi min dzalik mantakan geus ulas nyer harta karun geus dilelep pun jeung si Qarun-Qaruna nu jadi kuku alam dunia nu kaopat saha bida'watil fuqara aya keneh doa jalma fakir daek ibadah ka Allah ceurik di sepertiga malam munajat ka Allah lamun jalma fakir nak geus ibadah ka Allah teu amanah kana hukum Allah wa kullu fakirin la yaskuru bi fakrihi huwa qalbun sawa setiap oknum jelma fakir katakan jelma miskin tapi teu amanah ngarasula kana pamere ti Allah dibere fakir ngomongna kieu kutung teuing gini pangeran dah parasa aing aing ngaji ku ngajina salat ku salatna incu 8 anak 12 kunaon masakat jeung masakat teh parasa aing mah jata tangga aing teh salat teu ngaji oh jaka jieun imah kabeli sawah mobil mewah kunaon i pangeran pilih kasih kagok aing mah moal salat moal ngaji la ilaha illallah lamun kos kitu wajib syahadat ieu tah Allah masih sifat Rahman Rahim nu ibadah ti ibadah dirizkian ku Allah hadirin
mantak lamun aya oknum jelema fakir jelema miskin beribadah ka Allah tersabar dibere miskin tersabar dibere fakir lamun tertobat sampai ka paehna inget ketika pulang ke rahmatullah matina paehna dihijikeun jeung tangkorak anjing lu mantak awas hikmah tina peringatan hawal urang moal kamah mana deui tinggi sukting sore urang bakal nyusun almarhum maka oleh karena itu geura siapkeun amalia urang neuk naon nu dibawa teu mantak punten datang ajal ka urang moal bisa kumaha teu bisa dihalangan ku jabatan teu bisa dihalangan ku pangkat teu bisa dihalangan ku dunia teu bisa dihalangan ku ieu itu maka datang ajal cek Allah paeh mah paeh bae fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun di mana datang ajal manusia teu bisa dipundurkeun sadetik-detik acan teu bisa dipajukeun samenit-menit acan cek Allah kudu paeh mah paeh ajal mah mubrom ulas di aneh-aneh. Ayo dongeng ya terakhir beda ulah ya bah ya terakhir ya ulah supaya lain nyonton dongeng nah ima contoh ajal mubrom nu pasti hak sangkan orang sadar bakal paeh aya dongeng bah ngan dongeng bohongnya bisa ditanya nah kita naon cenah oh ima bohong ima mah kita saka daek dongeng malaikat tukang nyabut nyawa Ijroil ngaranna eta Ijroil boga CS babaturan ngaranna Kemod contoh ini memang Kemod hampura iba Kemod jeung Ijroil CS kentel duaan bae ka mana ge doang siki kanjut nempel bae ka mana ge eta Kemod jeung Ijroil besti ngopi gudai duaan minum duaan segala macam barang duaan bae poana mah luar biasa hiji waktu bah awas belum melenjang boleh diulang dulu itu bah benar hiji waktu eta Ijroil pas meleng dong yang lima awas ingat ngalamun Ijroil merentah eta si Kemod neuheur pan Ijroil sok mawa buku catatan paeh dibukaan ku si Kemod bukuna barang dibuka kaget Kemod astagfirullah anjay dibuka ku Kemod nu kudu paeh jadi isuk-isuk pangluhuran ngaran Kemod bangsa Ijroil teh beja-beja kae urusan aya ditanya ku Kemod il nona yang kudu paeh jagi isuk oh mod aing poho ngabijan ka dia cenah ieu il atuh lawa kage tega amat pan CS ya bejakeun ka Allah kumaha cek Ijroil hampura mod lah CS sapil ajal tidak CS menyees urusan ajal mah hampura ieu kumaha Allah bae ieu pan Kemod enek eta ka sanu hayang paeh coba diakalan ku Kemod pan kitu jelema mengulik di mana ge jelema maka lamun boga kahayang sok ngolo bener teh bah dong oknum nu rek nyalon teh beuh tak imah kiai teh unggal poe doang rek nyalon mah kabeh dijanji-janjikeun tenang bah tenang lo bating tenang ketenangan teh jadi kumaha cek Kemod il hayang naon dia kuari atuh teh hayang naon aing mah hanya nyebut nyawa dia dia mah cenah atuh ngomong bae kumaha dia bae nek meulikeun naon ka bodoh aing mah geura cenah aing mau penggajian dia kumaha dia bae balik ngeur itu kumaha geus kitu ima dong yang banyak lempang Kemod kadinya ka babakan kayu jembatan kayu tah aya alpa dari teu depan eta langsung teh tapi na riwayatna mah teu omongkeun motor naon teh nyaho pokona mah langsung lempang ka alpa Kemod datang ke alpa ku jelema dusun pan kumaha budak kampung ieu ka alpa dibuka sendalna pan di alpa eta sok aya dina pintuna aran tarik bener teh bah ada jelema ku sok penting moal endah ka wah ka alpa assalamualaikum tukang parkir tarik ka maksud tukang parkir mah tarik pantonan si eta mah suarana meureun perkutuk kadeng assalamualaikum tarik assalamualaikum tarik beak suara aing tolol cenah orang mah ku dusun ditarik eta na kumaha geus kitu panjen dusun nih asup ka alpa pan di alpa mah kabeh AC di mana AC langsung pan cek kiai lamun marnas diris langsung iya eta aya jurig langsung bareng maya maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disangka loba jurig di alpa ku tiris kumaha geus kitu langsung dibeli buah-buahan es segala macem ieu ikunan kue segala macem disuguhkeun jeung si Ijroil awas imah dongeng oh Ijroil cenah barang paju oh imah dongeng ieu dibelikeun susu kopi segala macem tujuanna pikeun nyombok ngolok saha Ijroil dibawa ku si eta koreng eta si Kemod boga intrik politik teh endah bah koreng eta politik kumaha mawana lamun politik teh endah politik Abu Jahal lamun politik endah Abu Bakar Siddiq
kumaha horeng eta kemod na otakna rek kieu pikiranna aing rek meuli obat tidur pikeun ngabius Ijroil tuh makin ngaco ya awas ya ieu dongeng awas ieu mah dibeli obat tidur kumaha dipobalik geus kitu eta kopi dijieun ulah ku batur kudu sorangan bae bisa kanyahoan di kopi di obat tiduran susu segala macam es kopi di obat tiduran disuguhkeun ka Ijroil ta'il aing mah areungep cenah orang sieun molor saya tak Surabaya disuguhkeun ku Ijroil kumaha geus kitu diinum jaya cai ieu dan iman teu make obat tidur teu bae mah kumaha geus kitu geus diinum kopi susu segala macam kadaharan ngaran dongeng ieu tepar Ijroil molor cek kemod nah dia kesempatan tidak ada dua kali ieu nu dimaksud ku aing orang isi kemod boga intrik nambah edan di bae intrik politik dan naon horeng tujuan kemod nyarekeun Ijroil teh rek nyokot buku catatan paeh nu dicekel ku Ijroil teh naon maksudna rek dicokot bukuna rek dihapus aran manehna nu kudu paeh jagi supang luhuran teh isu-isu dipindahkeun supaya panghandapan pangterakhiran paehna di Cigusik desa dipindahkeun teu hapus langsung ka handap teu deui nah cek kemod aman aing geus kieu mah dah dak ina naon ge bebas pokona mah tah awas ieu ajal ngobrol teu kebel hudang si Ijroil biasa karena hudang saraya kuliah mod ngeunah amat ieu sare mod kakarak aing ngarasa ngeunah doang kieu molor mod ieu dia merek kopi kuning mat pelem-pelem ting mod alabatna kopi Lampung ieu kopi hideungna mah sarua jeung beungeut dia ngeun beda pelem mah ila susu bahasa Allah ieu susu nu diimah ge mau teu kuat doang MS imah pelemon imah ke naon ku ngeunah teuing kadaharan buah-buahan aing mah teu tega ibu baturan aing tiba heulepang bageran kemodong atuh ngaboro-boro ku nyebut nyawa teu tega aing mah di dia bager-bager teuing aing mah mah teu bisa balas budi jaran dia mah kemod lain budi aing mah teu tega pokona malah aing moal dah aing teu tega beuh aing pira kudu nyebut nyawaran babaturan aing lupang bageran aing rek bebeja ka Allah aing mah jadi semua nyebut aran dia nah cek kemod nambah aman aing geus kieu mah orang tujuanna kitu pada eta cek nah teh kemod katipu pugus dipindah ke ngaranna ge kumaha geus kitu Ijroil bebeja ka Allah ngadoa ya Allah hampura abi maksa poe ieu mah Gusti teu biasana abi ngalawan ka Gusti Gusti abi teu tega kudu nyabut nyawa ngaran kemod babaturan kula nu dititah ku Gusti sebab manehna bager Gusti kabageurana tadi melikeun susu melikeun kopi luar biasa Gusti eta kemod babaturan kula ka maneh tiba kula buti susah sampai kula bunga sampai senang kula menyeun kemod bae Gusti kula mah teu tega kudu nyabut nyawa aran kemod pangluhuran mah poe ieu mah rek panghadapan bae Gusti kumaha eta kemod ka modar tah hirup eta eta ajal mubrom ngaranna aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah di mana bae ayana kaayaan keur naon bae nu dilakukeun ku urang cek Allah kudu paeh mah paeh para hadirin nu mantak harapan urang lamun hayang kaitung bagus di dunia cek versi Imam Hasan naon boga ilmu jeung daek ngamalkeun nalika jalma ilmu disear pengamalan aju dibarengan maka tinggal tungguan kangenahan kebahagiaan nu disebut bagus di akhirat naon nu disebut bagus di akhirat wa fil akhirati hiya al jannah tiada lain dan tidak bukan surga jaminanana mudah-mudahan berkah kumpul dina iungi urang berkah ngahadiran haul almarhum mugia urang babarengan jaga di surgana Allah jeung almarhum amin ya rabbal alamin tasaki bae nyunkun dihapunten leresna hidayah taufik ya Allah salahna kamuduan abdi kahilapan abdi adana Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.